Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng ibu, para siswa-siswi di mana wae ayana, siswa-siswi kelas 8 nyata jenjang SMP sareng Bapak Ibu guru nu ngaulang basa Sunda nepangkeun wasta simkuring nyaeta Elah mancen gawe di SMP Negeri Hiji Margahayu. Materi nu bakal didugikeun nyaeta dina ieu kasempetan nyaeta pangajaran hiji materi biantara atawa pidato kanggo siswa SMP kelas 8. Mikawanoh biantara. Naon biantara teh? Biantara teh nyaeta nyarita di hareupeun balarea. Anapun padika biantara atawa aturan-aturan anu kudu diperhatoskeun dina waktos biantara nu kahiji sora, nu kadua lentong, basa Indonesiana intonasi, anu katilu wirahma. Wirahma teh nyaeta tarik halona sora dina waktu nyarita. Nu kaopat nada. Nada aya patalina jeung eusi unggal bagian. Contoh, pika sediheun, sumanget, pika bungaheun. Tangtosna wae nadana bakal benten-benten. Nu kalima paroman. Hartosna pasemon waktu nyarita. Bisa ningalikeun pasemon sumanget, pasemon marahmai, sedih, ambek, jeung sajabana. Anu kagenep pasang peta atawa gestur awak. Contoh obahna leungeun. Namun dina waktos biantara ulah seueur teuing obah awak atawa leungeun anu kaleulewihi. Janten kedah fokus. Lajeng bagian-bagian biantara. Bagian-bagian biantara teh dibagi jadi 3. Anu kahiji aya bubuka biantara, anu kadua aya eusi biantara, nu katilu aya panutup biantara. Tah eta bagian-bagian biantara. Tah ieu contoh bubuka biantara. Ku ibu dipasihan contoh, regepkeun nya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangersa Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru sadayana, para uleman, para kanca rerencangan seangkatan, sareng adik-adik kelas anu kusim kuring dipika dedeh sareng dipika tineng. Langkung tipayun, sim kuring bade neda maklum. Bilih dina salebeting sasanggem kirang merenah basana, mawur caritana, teu ninggang tata basana, teu puguh entep seureuhna, manawi sanes ahlina. Katambi kasedek kurupi-rupi rasa, anu gumuruh minuhan dada, aya bingah pacampur sareng sedih, rasa waas kagagas, paselang sareng kahariwang. Kantenan katineng mah miheulaan ngalangkang dina ciciptan. Tah eta teh contoh bubuka biantara. Naon wae nu kudu aya dina bubuka biantara? Nu kahiji kudu aya salam. Salam anu sapertos Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dina bubuka biantara teh kudu aya salam nu kahijina. Nu kadua salam panghormatan. Salam panghormatan contohna sapertos pangersa Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru sadayana nu pika hormat, para uleman, para kanca rencangan saangkatan, sareng adik-adik kelas anu kusim kuring dipika dedeh sareng dipika tineng. Eta tiasa disebut salam panghormatan. Nu saterasna nyaeta tiasa puji syukur ka Allah atanapi sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad. Tiasa
Ditambihan oge tiasa dina unsur bubuka teh aya ngebrehkeun maksud jeung tujuan atawa ngebrehkeun jejer biantara. Ta eta hal-hal nu kudu aya dina bubuka biantara. Urang lajengkeun nya, anu kadua nyaeta eusi biantara. Contoh eusi biantara sapertos kieu. Pangersa Bapak Kepala Sakola miwah Ibu Bapak Guru sadayana. Sim kuring sadayana wangkid ieu gaduh rupi-rupi piunjuk anu bade dihaturkeun ka pangersa Ibu miwah Bapa sadayana. Kahiji, unjuk hatur nuhun wireh sim kuring sadaya kebek ku karumaosan. Tina kawit boloho tayaka nyaho ayeuna parantos teu bodo balilu teuing. Ieu teh teu aya sanes anging ku panungtun sareng pangatik pangersa Ibu miwah Bapa. Dina leresan ieu kanggo sim kuring sadaya estu berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana. Kedah kumaha sareng kunaon atuh sim kuring sadaya nya mulang tarima. Kadua, sim kuring sadaya neda dihapunten ka pangersa Ibu miwah Bapa Guru, kedah dihapunten ti luhur satungtung rambut, ti handap sahibas dampal, wireh sim kuring sadaya rumaos pisan moal luput tina kalepatan, boh nu karaos, boh nu teu karaos, neda agungnya paralun, jembar pangampurana, ku galih nu wening, ku manah nu setra. Tah di dieu mah eusi biantarana teh kumargi jejerna paturai tineung tangtosna wae. Eusina teh nyaeta nu kahiji tiasa ngahaturkeun nuhun ka Ibu Bapa Guru, tiasa nyungkeun doa ka Ibu Bapa Guru sadayana, tiasa oge nyungkeun dihapunten ka Ibu Bapa Guru atanapi widi pamitan. Tah eta gumantung kana tema jejer biantara anu ditulis ku hidep sadayana. Urang lajengkeun nya, bagian anu katilu nyaeta panutup biantara. Dina panutup biantara contoh kalimatna sapertos kieu. Eta rupina piunjuk sim kuring sadaya ka pangersa Ibu miwah Bapa sadayana. Sakitu bae anu kapihatur, hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah janten dina panutup biantara mah biasana ditutup ku kecap panutup sapertos sakitu bae, rupina sakitu anu kapihatur. Tah eta kecap-kecap anu biasa dianggo dina panutup biantara. Hal naon wae nu didugikeun dina panutup biantara, biasana harepan, amanat, ajakan, tah dipungkas ku salam panutup. Tah kitu ya, emutkeun ku hidep sadayana lamun bade nyusun biantara. Tapi omat upami nyusun biantara teh kudu luyu sareng jejer anu dicandak ku hidep. Nah jejerna perkawis naon, nah paturai tineung atanapi ngeunaan COVID-19 tiasa misalna wae waspada COVID-19 tangtosna wae benten eusina sareng paturai tineung. Tah pamungkas sabada hidep tadi ngaregepkeun perkara biantara, tingawitan wangenan biantara, bagian-bagian biantara, padika biantara, contoh biantara, hal-hal naon wae nu kudu aya dina biantara bagian bubuka, eusi sareng panutup. Cingpek ayeuna diajarnya nulis biantara sorangan. Tah susun engke ku hidep pek jieun paragraf bubuka paling saeutik 2 paragraf. Emut dina paragraf bubuka teh kudu aya naon wae? Ya, kudu aya kahiji salam, anu kadua kudu aya
puji syukur ke Allah, katilu sholawat ka Nabi, atawa ditambihan ku salam panghormatan, jejer biantara sareng ngebrehkeun maksud jeung tujuan biantara. Engke dina pertemuan saterasna nyusun paragraf ka-2 eta minggu payuna deui. Naon wae anu kedah disusun dina paragraf eusi kedah luyu sareng tema atawa jejer biantara anu dipilih ku hideep. Upamana we ngeunaan paturai tineung atawa ngeunaan COVID-19 tangtosna wae eusina bakal benten ya. Lamun ngeunaan COVID-19 contohna dina eusina aya wangenan COVID teh naon gitu ya. Terus naon nu nyababkeunana, terus kumaha cara ngungkulanana, kumaha cara urang supaya henteu kena COVID-19 jeung sajabana. Tah eta anu dipedar dina bagian eusi. Tadina minggu katiluna hideep diajar nyusun paragraf anu katilunya eta paragraf panutup. Naon wae nu kedah aya dina paragraf panutup? Biasana aya amanat, harapan, ajakan, dipungkas ku salam panutup. Wah, langkung sae upami ditambihan ku sisindiran sapertos saninten buah saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Tah kitunya sok ayeuna di hideep sadayana diajar ngadamel naskah biantara nyarira. Tiasa naroskeun ka ibu ramah hideep bilih aya kekecapan anu hideep teu ngartos atanapi anu sesah. Tiasa oge muka kamus bahasa Sunda atawa tiasa oge browsing tina internet. Sok wilujeng midamel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.